Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya saprakanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda serius nyambung judulna nyaeta Parimun Obor. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang, ayeuna teh mincak bagian ka-17. Para mitra kaum dangu, dongeng parantos dugi kanalika harita para mitra sadaya kodar dui ieu nante dilayad. Dilongok para mitra dilongok ku Cep Dadang, mangga urang teraskeun. Sanggeus Cep Dadang nyarita kitu ret ka kodar. Kodar ngareret tuluy cumarita lumengis dibarung ku cimata teu kenat-kenat ngalembereh maseuhan pipi. Kang hapunten samudaya kalepatan abdi. Lahir tumekaning batin. Sakali deui abdi bade nyangakeun ratih rai akang. Kalaen abdi bade titip mugi rai akang kena diangkeun rai satrasna. Sajabiti kitu mugi rai akang kapendak sareng kasinugrahaan sawangsuna manyang sareng abdi mahawatos kang. Cece, hapunten abdi cece. Kitu basa-basana kodar matak ngahudangkeun pika sediheun nu araya. Temahna Neng Titin jadi nyegruk ceuri. Sawangsuna cece ge tadi hapunten ku jang kodarnya. Tema Neng Ipah sorangan geter kadorong ku kasedih. Heuleut sawatara jongjongan mah torojo pawidarta nyampeurkeun ka kamar kalayawan cacarita ka Ibu Awang pamajikanana. Ibuna, itu si Abah bade mulih ayeuna ceuri saurna. Bade mulih ayeuna kitu? Ibu Awang kaluar ti kamar samalah Cep Dadang jeung Neng Ipah pamajikanana ge kalaluar. Nganu teu kaluar teh lintang ti Neng Titin. Manehna anggur ngajejentul bari teu leupas tina paneuteub beungeutna kodar. Paneuteubna beungeut kodar. Oh Nyimas, Abah teh sanes teh sono kumalgi bade kadeterasan ngalayan puninju semua. Tumali kitu bade ujung permios wae atuh Nyimas. Bah Arinta pamitan ka Ibu Awang bari nguniang nangtung. Aing teuing atuh Abah, engke we tu jalanan siang kene. Kapan itu bisumi nuju ieu ngagelekeun sangu? Aduh sanes nyampik pangasih Abah teh Nyimas atuh nuhun. Insyaallah ku Abah dibantos ku doa mugi-mugi tuang putra ulah kateterasan kalaen masing dipaparing kakiatan lahir batin tak kitu. Sawangsuna abdi ngahaturkeun nuhun kana bantosan ti Abah. Kalian ulah kirang-kirang ngahapunten ku abdi sareng ku apana budak direrepot. Wah, direrepot naon Dimas? Aden neneng punten atuh. Sanes Abah kirang upami bade mayunan wangsul. Terasa atuh amangan ka Abah Aden. Ba Arinta sasalaman ka Cep Dadang. Enga-engalan teuing atuh Abah. Anu mawi Abah teh parantos lami teu tepang sareng pun incu. Mun eta kitu Nyimas oge anom. Sing salobar we ulah diangge remutan deui nya. Pak Arinta sasalaman ka pawidarta jeung Ibu Awang. Hatur nuhun Abah mung punten we dianggurkeun nya. Ibu Awang bari ngasukeun amplop dieusi duit kana pesa kampret Bah Arinta. Duh, nanaon atuh cari Nyimas. Sanes danaonan Abah mung tawis ka emutan abdi we peupeurieun ageng mah henteu. Kanggo ngagalih sesepeun ieu mah. Nyimas sebenarnya aku ngarepotkeun pisan. Aduh nuhun atuh Nyimas. Assalamualaikum. Bah Arinta uluk salam kalawan padanemalan meh bareng. Jerut Bah Arinta turun tuluy ngaleos balik. Sanggeus Bah Arinta jauh gek dariuk ke ngariung di patengahan. Neneng, aden cik atuh mangga kadinya dilaleueut atuh mung punten we di dieu mah meuni teu gaduh model geuning neneng. Kedah kumaha Ibu? Tema Neng Ipah. Ditampi atuh Ibu, pokna bari ngangkat gelas. Mangga neneng, mangga dileueut. Ragot Neng Ipah jeung Cep Dadang ngarinum gero Ibu Awang ngagero Neng Titin. Mukeur ngajejentul sorangan di kamar. Neneng, Neng Titin? Kah? Tema Neng Titin bari ngelol tina lawang kamar. Di dieu atuh geulis ngaleueutna sareng tuang raka. Mangga Ibu. Tema Neng Titin tapi teu daek nyampeurkeun malah gek diuk digireun kodar. Mukeur ngajepat dina kasur. Sedang Cep Dadang jeung pawidarta katut Ibu Awang terus ngobrol tina perkara kodar. Kumaha atuh Aden, perkawis pun anak teh rupina moal tiasa engal-engala deui ngadamel. Jaran teu aya cacan aya parobihan pisan, tumali kitu mugi sing ageng ngamaklum we kasep. Ibu Awang sanuk-sanuk tina perkara kodar can bisa digawe deui samodel sasari. Sawios Ibu. Ulah ngemut-ngemut perkawis ngadamel mung sawangsulna abdi nada dihapunten. Ka Ibu kali ka Bapa tina perkawis kalakuan pun adi.
Kantengan pemidi emutkeun palebahdinya nama menyiasa tebih tina sangkian anggang tina gamaran disangki mah baris lares we goreng buktos nama kalakuan pun adi kitu geuning da upami dikersakeun enjing pageto tepang sareng abdi luka ari di kitu di kieu mah ku abdi malih moal bade di aku adi ku abdi teh ibu. Cep Dadang para mitra rada kaliasan carita dina bakating ku keuheuh jeung ngarasa era ku kalakuan ratih adina teu sangka baris mangircakeun. Ulah Aden ulah dugi ka kitu. Aden kagungan emutan moal ngangkeun rai ka Nyi Mas Rati. Wios mana kitu ge parantos nasibna pun anak. Mung nyuhunkeun piduana we, mugi-mugi pun anak sing aing-aing sadar kalayan ulah kagungan ponok pangharepan. Pawidarta setengah meper kana hate Cep Dadang. Leres upami diemut kana nasib mah Bapak mung tetep we kanggo abdi malah teu rido gaduh adi kitu kalakuanana. Sapertos nu sepi tina atikan, sapertos nu teu gaduh dadasar agama. Malipun Bapak kalipun biang ge paratos sasaura dimanapun adi aya mulih moal bade dirawatan. Teu langkung masing pun adi bade kitu bade kieu oge. Samun kasarna bade hirup neut bade paehos. Tema Cep Dadang tetep tegang kalawan luas moal ngaku adi ka Nyi Mas Rati. Mung abdi mah hoyong ieu we terang saha sareng urang mana tah pamegetna nu ngiwat pun adi pokona mah. Pokna deui dibarung ku rupa beungeut nu semu geunit lir beusi atah beulin. Padahal hatena mah geus boga timuru yen anu ngiwat adina teh tayalian ti Andri lancikna Qodar. Ngan can yakin 100% sabab can katingali kieu ku panon sorangan. Waktu Cep Dadang keur nyarita kitu torojo Neng Titin kaluar ti kamar sarta nanyakeun cai ka Ibu Awang nu keur ngabandungan sarta caritaan Cep Dadang. Ibu di mana cai kanggo Kang Qodar? Cai kang ngaleueut Neneng. Ibu Awang ngareret. Kang Qodar paling ngaleueut sauran teh Ibu. Iya gelis iya. Ibu Awang ngarongkong gelas nu diisi ku cai herang dina luhur bupet. Yos ku abdi Ibu. Neng Titi nampanan gelas tuluy dibawa ka kamar. Kang, ieu cai teh Kang. Neng Titi ngagero kunian Qodar hudang. Itu bangun anu teu kaduga cengkat kapaksa ku Neng Titi dibantu pundukna disangkeh ku leungeun kenca. Kalawan Qodar di inuman. Menang dua regot goloyoh Qodar ngedeng deui. Sagelas nu diisi keneh ku cai herang ditunda. Kuneng Titin dina meja leutik pok Qodar kakaran nyarita. Sora rada peura ongkohan kurang sare. Ngarepotkeun kasadayana Neneng. Ngarepotkeun naon Kang? Ngalayat ge ukur ngalayat we kalayan ngiring ngadeudeu ku doa mugi-mugi akang sing engal damang deui sabihara-bihari. Sajabi ti kitu mugi akang ulah seueur deui nu emutan. Ulah bade ponok pangharepan. Neng Titin setengah ngawawadian ka Qodar. Moal Neng, mah dianggo ponok pangharepan ku akang oge. Mana kieu ge parantos nasib akang. Kedah pepenak sareng kapurih batin. Mudah-mudahan pengalaman akang sareng pengalaman tuang raka ulah bade kaalaman deui ku nu sanes. Tos sasaret deui akang sareng tuang raka. Mugi-mugi tuang raka masing pepenak sareng kasinugrahaan. Sareng nu ayeuna pepeuriheun sareng akang mah acan penak sareng kasinugrahaan. Tema Qodar sigan ngupahan diri sorangan. Padahal batina mah para mitra rajet nyerina pohara dipangejatkeun kudu jadi pamajikan tanpa kasalahan ti dirina. Ikang Dadang sareng teteh kamarana Neneng. Pokna nanyakeun Cep Dadang jeung Neng Ipa. Itu nu ngobrol sareng apa di patengahan Kang? Prayogi akang teh kitu? Henteu Neneng naroskeun sote. Milih parantos marulih we di ditu atuh calikna sakantena ngaleueut heula Neneng. Ios Kang ulah ngemutan tamu. Mali akang kedah kersabaran tuang ulah ngosongan patuangan bilih nami-nami panyawat. Mawi teu raos barang teu gitu dan leres ngemutkeun kana ketar kati raos mah. Muga teu barang tuang pisan namihan puyeng sareng teu aya tanagi. Sae memaksakeun ieu sakedik-sakedik oge nya. Dan Neng Titin bangun karunyaeuna keur ka Qodar. Teu lila torojo lebih sumi norojo mawa bubur kana rantang kalawan dibakian. Hargeun aya Neneng di diwa tulinggihna Neneng sakantara ngaleueut. Ceuk bisumi teu nyaho di kamar aya Neng Titin. Ios di jalanan dirompok terus neda. Di peta naon dina rantang di. Bubur Neneng kanggo itu Asep di kamar ieu tah can karasa barang tuang-tuang acan geuning. Temal bisumi bari ngecakeun rantang diisi ku bubur jeung nog hayam kampung 2 siki meunang ulum. Talaras kedah tuang bubur, sok atuh dituang Kang mumpung haneut keneh
Tiis memahami raos geura. Neneng. Dah kitu neneng, mun ditawisan tuangeun teh engke wae di dieu. Kamari ge bibi mang damelkeun bubur dawet. Teu teu katuang pisan. Geura kumaha neneng, asep mah ongkoh teu damang nanging pikasirieun bae. Tadi dipanginjukeun susu teu kersa. Majarkeun teh piraku geus kolot kudu nyusu cenah kitu. Atuh bibi teh teu kuat pikasirieun ngeh ka wae di pawon. Tungtungna mah seepe ku bibi. Cek Bisumi. Neng Titin ngagelenyo. Imut nu diomongkeun mah anggur ngabalieur. Sok asep dituang heula buburna pilih ka Bujang Tiis. Pokna deui nitah ngadahar bubur ka Kodar. Engkang tuang buburna nya biasa kedik ulah kosong ting patuangannya. Neng Titin mairan. Olo kadinya neng sabados ka sabarang tuang lah. Bisumi meninggalkeun ka budak we make kudu diolo sagala. Cik Kodar bari ngareret ka Bisumi lanyangna. Lamongan tuangin gitu dituang mah asep lah. Numawi miwarang diolo teh nya. Kan neneng kedah sapertos bibi asep. Yos kuno sanes disebat gering kuda panyawat-panyawat panggilingan teras we lah majeng ngagayem gitu. Sumun panyawat-panyawat panggilingan mah teras majeng ngagayem. Nangkukna bade nerda boboran teu kiat ku jangar. Teu nongon kupel bibi mah. Ngalaweun ca we dipipir keing setengah bawoko. Kobokan ketang teras dikaredok nangis surawung cengek lagi pakinter 10 siki mah. Teras damang jangarna bi. Alhamdulillah neneng. Hari saya karedok leunca teras saya pulang anting ka jaman pinter 11 kali mah temal Bisumi atuh Titin ngatei samala Kodar ge mesem bari ngabalieur taksiran hayang siri ku caritaan lanjangna. Bibi mah dikasirieun panjantan abdi mah teras damang jangarna ari teh ngambil panyawat nyeri patuangan tos itu kumaha atuh teu kumaha neneng teras nang kuba di kamar ngararoskeun padaharan ku kusialan saena we teu teras jantan panyawat ieu uber neneng. Naon ubar tebi neng Titin teu. Mun panyahat ubar teh nu kaluhur ka handap neneng geuning lah. Waktos kamar ieu kawartos di ujung berung seueur nu kaserang pajawat eta. Sanes ubar panginten muntaber. Tah eta leres neneng. Aduh heuy deui meuni hilap deui. Emut kada ubar nawe neneng bibi mah. Emut kapungkur deui neneng lah mang nuju ka tarajang panyawit muntaber. Bakat tingku geumpeur balenyang bibi teh. Nyongos ka puskesmas teras nyuhunkeun eta kaporit ka deng suster. Saena we kudu masihan teh ditaros. Sama teh kangen naon kapori. Sang bibi teh kangen lanung itu neng suster abahna barudak ka tarajang muntaber. Atuh di puskesmas teh garubunyangkeun sadayana kalayan bibi disebat bade ngabaruang mangna ku kapori. Padahal masakan mah sanes kapori nyebat teh oralit kitu. Mung bibi lewat nyebat jalan ku geumbeur teh ya. Dongkap ka rorompok teras bibi bawartos ka mangna lepat nyebat kapori. Sang emang teh sakira-kira maneh munapek mah cenah ngabelaan salaki tong make jeung kapori. Sakalian we hulu kami tatingang ku jubleg ngarasa sekaligus jengker cenah kami kitu. Bisumi nyaritakeun pangalaman manehanana. Neng Titin meuni akei-akeyan yang sirikeun kitu Bisumi ngaheuheuy. Nepi ka Bu Awang dununganana Norojo nyamperkeun ka kamar kalawan nanyakeun. Nangih naon Bisumi meuni ngaheuheuy bangunungeunna seuri ini? Ibu Awang ngareret ka Neng Titin nu keur ngah ka ieu seuri. Ieu Ibu bibi ngarioskeun zaman kapengker nalika mangna kata rajang panyawat muntaber bade pasien kaporit maksudna mah mun maksudna pasien oralit mung lepat jebat cek Neng Titin atuh Ibu Awang ngaheuheuy nya kitu jelema eta otak pidorakaeun neneng lah di ditu mah bade bela kanu jadi sidaroge meureunnya janten padahal mah bade ngabaruang eta panginten supados anjeunna gaduh deui nu anom neneng uka pun kagungan deui pamanangan kitu mah Ibu tiasa janten mun kitu neneng kamar ieu ge aya tukang lebu ka dieu gabena teh ngiceupan we ka tukang lebu. Tewas tukang lebu, datang deui tukang ieu tukang lisah tanah majarkeun teh. Ka tukang lisah tanah mah cenah boleh kangen, teu boleh nineung ku deucirna. Ide. Ibu Awang harita ngadak-ngadak gumujeng para wargi sadaya. Bari ngaheuheuy nyeng sirikeun. Bohong kita neneng. Tong dipercandan teuing Ibu Asep mah. Urang mana pamagetna nu kersaeun ka bibi. Sakitosa lalenyedna teh bibi mah dina ayana ge nu kersaeun ka bibi. Heula neneng lah tos seurai ku incu. Pengakuan geus seurai ku incu sote neneng dari hatena mah lah masih kena aya nafsu. Temal Ibu Awang keur guntereng kitu torojo Neng Ipah jeung Cep Dadang nyalampeurkeun ka kamar. Para mitra sadaya, harita para mitra Cep Dadang tuluy nyaritakeun hayu urang reueul bising kabur hujan. Cep Dadang ngajakan balik ka Neng Titin. Bade ka mana atuh Aden? Ibu Awang ngareret. Bade teras wangsul Bu jalanan di rorompok desa saha sareng bisa bujeng hujan deui. Niku enga-engalan teuing atuh Aden neneng padahal engke we jalanan siang keneh atuh.
Mawi dirorompok biasa saha ibu seneng bili aya tamu. Insyaallah ira-ira deui ka dieu ibu. Tema neng Ipah kojengkang cep dadang ngadeuketan podar. Yang podar wayananya akan rek permios heula kalayan mudah-mudahan cik ngal damang. Cep dadang bari nyekelan dengan kodar. Hatur nuhun Kang. Tema kodar ukur sakitu pok neng Ipah jeung neng Titin pamitan ka kodar kalawan sasalaman. Sering atuh neneng amangan ka dieu jalan mending teu tapi ieu. Ibu Awang bari nyekal kana tektak tak neng Titin. Insyaallah ibu, kan punten kantun ka abdi nya. Neng Titin pamitan ka kodar. Mangga neng hatur nuhun kana panglayadna. Tema kodar geus kitu macep dadang jeung neng Ipah pamajikanana katut neng Titin kalaluar ti kamar. Kalawan bebeja deui ka Pawidarta. Pamang atuh permios Pak. Mangga asep munggulah kira-kira ngahapunten we keur namean teh mun diangurkeun pisan nya. Sawangsuna abdi kira dihapunten repot ka sadayana. Udah kapoknya Den oge neng. Tebih kana kapok mah ibu batan kapok kalah gawok. Mangga atuh nyuk permios. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tema Pawidarta jeung Ibu Awang bari nuturkeun saseret teras. Jerut cep dadang jeung Epah kitu deneng Titin. Tarurun tuluy ngalaleos barali. Sambil sema areuweuh bus Pawidarta jeung Ibu Awang ka jararo kalawan pantona ditutupkeun. Gero Ibu Awang ngagero ka bisumi lanjangna. Tihara rese bisumi gancang nyampeurkeun. Sartananya harita bari ngareret ka Pawidarta. Pade aya pikir saeun naon nyi Mas? Eta gelas entepan ka ditu heug kumaha sakalian. Mangga nyi Mas aya dupi murang kali istri nu namanya teh Raina istrina Asep teh kitu nyi Mas. Nya adina sirati ari kitu. Ibu Awang neuteut kana beungeut bisumi mukur ngangkat gelas urut si kopi, urut ngaropi sema. Sanes ku kitu, bibi mah ye duka kati tinggalan bibi kitu muhun ngarupi neneng. Neng Titin asa kami geulis. Pameun teu saporos pameunteuna indi hewe deukeut amis kiwa tengen karempot saporos yang unur-unur. Lamai saporos kalima beukah teh meunih. Pangamung bangir soca curilik ditinggal imit mun didempok biola. Bitis baleuneur saporos jaksi sajantung sareng bulu wayangan. Penetna mah di dadau teman Mas. Bisumi muji kana rupa jeung pangawakan neng Titin da pugunya neng Titin teh geus. Bisumi mah ka rupa-rupa make jeung dadau sagala. Sumuhun dadau bakat tingku tegep nih Mas. Sami sareng Yahud, aya cawadeunana cacak pedaran di kampung. Kumu isig ayeuna aya di kota lah, di kota Bandung. Moal teh janten bentang mojang priangan we ibiji kasebat istri. Katarik ku neng Titin komo pameget moal teh ka Bandung asmara meureun. Pamiduanana pada sukaeun mah kalain sepuhna sareng Rakana Ridho. Terus atuh tong kapalang nih Mas, adukeun we sakantenan. Cek bisumi maksudna mah supaya kodar dikawinkeun ka neng Titin. Edas eta bisumi sinurmi kalakuan ngarekeun ka hayam make jeung diadukeun sagala. Saha nu diadukeun teh bisumi? Sok rupa-rupa atuh. Doma atawa hayam. Pawidarta ngareret ka bisumi. Aya sumuhun nu dimaksa teh ditikahkeun anom. Dikawinkeun ka saha? Pawidarta tuluy neuteut. Oh itu Asep ka neng Titin. Manawi Raina mah leres moal saporos rakana. Tema bisumi pok di Awang nempak. Ugu ari kahayang mah kitu bisumi ngan teuing jenisna mah soal kawin mah kumaha jenisna bari na lah ulah mikiran teuing kolot mah. Ari ceuk apa mah dijana kodar hayang boga dipamajikan ge. Ulah ka adina geus kanu sejen. Sabab awewe teh teu kurang mangsi rek kaparawan rekarana ge loba piliheun. Pokona asal kanu bener ulah sa model kanu ayeuna awewe odol. Sajabati kitu hayo kayak bisa jadi goreng antara adi jeung lanceuk. Jeung deui anak urang ge tantang kudaekeun boga deui pamajikan ka urut adi beuteung ka sebut turun karanyang teh meureun ngaranna ge. Cek Pawidarta nyempad kana caritaan ti pamajikanana jeung ti lanjang. Nuhun abdi geus sanes maksad bade ngareremokeun mung dumeh dieu we cek bisumi. Eta mah teu langkung jenisna lah soal jodoh mah lah. Kolot nantong batin mah pikiran barina oge nu penting mah samung doa. Ka saha saja asal nu bener nu penting mah kitu. Temal Ibu Awang parawargi. Tuluy ngoloyong ka tukang malah kebat ka cairek beberasi. Sabab harita geus kadenge soran azan asar. Ati Pawidarta ngaleos ka masjid. Alhamdulillah para mitra azan asar ya. Ngaso heula para mitra ngaso heula mangga ya. Dina ieu dongeng langsung ngalaksanakeun ibadah. Di mana cegur para mitra sora bedug atuh para mitra ditema ku sora nu adan. Diramanga lakonan ibadah. Sabada urang ngalaksanakeun ibadah geura nyebar deui para wargi sadaya. Ngalakonan pagawean masing-masing. Kitu.
sabada ibadah nyebar deui urang teh ke tempat masing-masing, ke tempat sewang-sewangan di mana urang migawe padamelan. Itu para mitra parentahna oge mangga ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, kocapkeun dua poe di sabada cep dadang jeung ipah katut engtitin. Ngalongo ka kodar kacaturkeun isukna indung bapa nengingin keur ngobrol di patengahan. Dayalian ngobrolkeun perkara Andri minantuna nepi ka kiwari eueuh balik-balik. Malah eueuh bejana acan. Dipaluru deui oge ka tempat nu ti heula dieusian kinu gelo tetep eueuh. Geus kitu gero ibu kayah indung nengingin ngagero Mang Enon badegana nu keur ngadaweung di tukang tas barang gawe. Non, Enon, kueun. Mang Enon emalan bari nyelengkeung. Teu hararese gancang nyampurkeun ka jero sedeng awak mah dibubuligir teu ditoli. Pok Mang Enon nanya bari ngajanteng. Bari abi teu naon ibuna Nining? Harita para mitra Pak Udung. Bapana Nining ngageunggeureuskeun badegana bari rada ngabalieur sabab badegana dibubuligir beuteung budayut temong gujal ngabadele. Nah, ari ilaing kawas nu weureu we sia Enon. Kawas nu weureu kumaha apana Nining? Mang Enon neuti. Heueuh, kawas nu weureu reueus ku beuteung budayut teu beda ti beuteung awewe bulan alaeun. Leres apana Nining? Kinten isun jalaran ieu. Husu di saurang ibuna Nining. Mang Enon seuri beuting oyag kabeh. Ya pinten aja ibuna Nining bade di kaos heula sih mangga. Kaloyong Mang Enon ka tukang nyopot kaos tuluy dipake gidig ka jero deui. Cing dieu keula sakedeung Enon kami aya tanyakeun ka maneh teh. Di perkawis naon teh ibuna Nining? Deui asih. Mang Enon diuk dina kursi rada angang ti dudunganana. Lain eta bener waktu dipaluru deui ka ditu si Andri geus eueuh di tempatna. Leres ibuna Nining surawung. Kungsi diunggahan ku manehna. Asal surawung sarubung apa jan? Sarubung apa? Ika ge isuna. Kantong itu unggahan masung kitu. Ya tadi jero imah aya naon nu katingali ku maneh. Ya mah tinggal apa keun cak-cak, garayap pilih. Nu dimaksud teh nanyakeun aya sote, aya naon sote nanyakeun aya hayam jeung cak-cak nanyakeun aya parabot rumah tangga henteu. Yuh, nu aya kasurieun baca di musiki di kamar sang dipawon. Aya keceo sareng saing tamaga sih. Jadi bener di ditu eueuh sasahanya. Terus daya lari-lari acan udah nih mau aya cak-cak we ka karajapan gebili. Manggeus mentok nyaritakeun urusan cak-cak da kami ge lain nanyakeun cak-cak. Nanyakeun manusia heuh si orwor-orwor maksud teh. Ibu kayah reketek baeud teu lila nyarita deui. Kayaknya kieu Enonnya ulah kapala ngabantu ka kami jeung ka amanah meuning. Wayahna peuting teh kira bada Isa maneh ingit deui ka tempat nu ti heula dicicingan ku si Andri. Tapi samemeh ka ditu ka imah indung bapana heula ngantong unggah inti teh dipikireun imahna. Lamun kadenge si Andri di kolotna gancang maneh ka dieu deui ku kami rek disusul kalau rek mawa pengurus daerah sekalian. Ari ceuk pamikir amama moal daekeun ka kolotna mah ibuna sabab manehna boga rasa sieun. Komo kitu indung bapana geus nyahoun kana talajak si Andri. Ceuk Pak Udung eueuh taksiran yen Andri balik ka indung bapana. Nuhun saur amanah moal sote aya di ditu nanging sahan uninga atuh ku ibu ramana dirawatan. Aduh nuhun pameget mah pangemut mangge moal kersaeun beulis ka ibu ramana mah. Kitu nih jalan ibu ramana ge bandeueun ka cep Andri teh kitu. Mang Enon mairan kana caritaan Pak Udung dununganana. Heueuh ieu mah hayang nyaho, ieu mah hayang nyaranna ge hayang nyaho intip ku maneh. Aya eueuh ku aya ku eueuhna kumaha engke. Lamun aya di ditu gancang maneh ka dieu deui ulah jeung leleda barina oge. Ibu kayah teu tetep ngeut keukeuh nikah badegana pikeun maluruh Andri aya eueuhna di imah kolot. Sareng saadu mang ka dituna ibuna Nining. Ake jeung saha sagala maneh we sorangan piraku teu ludeung. Sanes teu ludeung supados aya saksi we. Bobi mang nyampur ieu Mang Ole rencana cep dadang su. Teu naon ari manehna daekeun mah jeung ka ditu geura kacai heula. Emal ibu kayah gilak Mang Enon malik maksudna merek bebersih heula kacai. Kakarage malik gero di luar sada sora lalaki muraken. Pupunteran bari keketrok kana panto. Tah saha nu pupuntenan teh? Di luar Mang Enon cing atuh teu moal ka ditu bisi cep dadang ka dieu. Didig Mang Enon ka hareup tuluy buka panto ana berai horeng lalaki bungkul ti luar. Bae ka saha jeung? Tanya Mang Enon bari neuteup ka sema anyar pinanggi pok saurang nemalan. Duminggu bina Andri laras kitu di Gemang. Iya, sedeng
Dia mah bumi mertua nah kalau sancep Andri nama teu aya dia Din. Aya saha we Mang? Tanya Semah make jaket kulit bari neukeut. Mun aya mertua na ya Den, mangga kalebat atuh bisa aya keperjogian ka mertua na musuh. Kalau resan itu aya sih. Kemal Mang Enon para wargi bari mundur. Bus Semah lalaki nu tiluan arasup kalawan nyebutkeun punten. Korejat Pak Udung jeung Ibu Kaya meh bareng ting korejat narangtung sarta mali. Punten Bapak, Semah manggut. Mangalingi Asep. Kemal Pak Udung bari nyelongkrong sasalaman katilu Semah. Di mana kitu ade, di mana teh ade teh kitu? Pak Udung nanya. Abdi ti bagian kepolisian, Pak. Semah nu make jaket kulit nyebutkeun ti kepolisian. Puguh sakedapan mah Pak Udung jeung Ibu Kaya kitu di Mang Enon ngaranyut. Ngadenge Semah nyebutkeun ti kepolisian. Para wargi sadaya, harita Pak Udung reuwas mawe aya ti kepolisian teh. Mangga atuh lalingi Aden, Pak Udung rada ratug hate. Cek Semah nu tiluan dariu kalawan dising hareupan ku Pak Udung jeung Ibu Kaya. Ari Mang Enon harita ngajanteng deukeut lawang kamar Neng Mimin anu keur ngararasakeun panyakit jabakeun gede beuting. Jantan Aden teh ti kepolisian. Ibu Kaya menipia semu reuwas. Lumawi abdi kaing tugas di komanan Bu. Maksad bade naroskeun perkawis ieu saderek Andri. Laras di dieu linggihna. Laras Aden dupi kitu aya naon? Ibu Kaya beuki tegarna hate. Maksad mah kedah kairingkeun ayeuna kene ka kantor. Dan anjeunna tersangkut urusan pidana. Tema polisi nu tadina mah teu disangka-sangka polisi sabab make pakaian pareman. Anu mawi parantos bade sasasi ayeuna teu mulih-mulih Aden malih ku ibu sareng ku ieu ge apana barudak teu kinten diantos-antosna. Cek Ibu Kaya sajelasna para wargi sadaya. Menuju ka mana Bu? Polisi netep seukeut kada beungeut Ibu Kaya. Atuh puguh Ibu Kaya harita. Adina nembalana teh teu tatag siga nu kasima matak nimbulkeun picurigaeun nu nanya. Sauna mah eta Den. Ibu Kaya nyarita bari ngareretan ka Pak Udung siga nu hayang dibantu ngajawab. Nu jelas we Bu. Ulah sieun-sieun ulah geumpeur-geumpeur. Abdi naroskeun Andri demi ngajagi nami saya ibu. Mun ngajagi pokona malah ieu mah ngajagi nami kula warga ibu we. Sumun Ibu Kaya nyarita teu kebat sabab kaburu disambung ku Pak Udung. Ari numutkeun cariosan anjeunna mah bade ngadon usaha ka Bandung Aden muhun bade icalan. Malih pimodaleuna ge dipasian Kang Kalung ku punana teh. Nanging dugi kadanget ayeuna blengles we teu aya serat-seratna acan. Deui kapun anak mun istrina Andri teras teu damang. Rupina mah ngemutan janten caroge. Ari katami-tami kayeunakeun sok sering we menakan menyenyanak istri nu sanes muhrim cenah teh Andri teh. Dupi istrina Andri di mana linggihna Pak? Polisi malik neuteup ka Pak Udung sedeng nuduaan mah gawena ngareretan kana lawang kamar sabab ngadenge sora nu hahargungan. Istrina mah di dieu sareng bapa jalan pun anak istrina mah Aden. Temal Pak Udung pok baturna nutumanya ka Pak Udung milu tumanya. Kayak sekedapa dupi di lebet kamar saha ku kupingan ku abdi aya sora nu hahargungan. Pun anak Aden mun istrina Andri nuju teu damang parantos aya kana 3 mingguna. Biasa abdi ngalayad. Mangga. Temal Pak Udung teu nolak koloyong 2 urang polisi asup ka kamar. Dibarengan ku Ibu Kaya barang brus nyawe. Ningin hahargungan bari nyekelan beuteung. Si horeng 2 urang polisi nyebutkeun hayang ngalayad teh lain hayang ngalayad-layad teuing. Ngan curiga sok ingis Andri aya di kamar tapi buktina ukur Neng Mimin sorangan. Kelila 2 urang polisi kalaluar di kamar. Dupi kapungkur Andri sateacenna nikah sareng putra bapa teh di mana linggihna? Sareng Ibu Ramana Aden di Polisi Dul. Tetep bisi dieu. Rupina mah aya kana sakilo mah Aden. Mumpung abdi nyuhunkeun jajabkeun ku Mang ieu. Polisi nunjuk ka Mang Enon anu dititah keur ngajengjen kawas arca. Nu titah tadi keur ngajengjen kawas arca. Mangga Aden mangga. Mang Enon wayahna ieu Aden jajabkeun ka Bumina Pawidarta. Mohon Mang wayahna we ku abdi digaunggu sekedapnya. Mang mah teu kedah ngiring kelebet tunduhkeun Bumi Ramana Andri we. Terus kitu muli deui we. Mangga Aden mangga. Mang Enon semu geumpeur. Punten atuh Pak abdi moal tiasa lami-laminya. Polisi pamitan bari tiluan ting korejat narangtung. Mangga Aden mangga wilujeng angkat Aden. Ibu mangga atuh permios. Polisi pamitan ka Ibu Kaya. Mangga Aden mangga.
Temal ibu kaya meniti sirikna dodongkoan. Cerut tiluan tilu urang polisi tarurun terus arimit nuturkeun Mang Enon. Nurek nuduhkeun imah pawidarta bapana Andri. Sanggeus semah polisi nu tiluan areuweuh reket ibu kaya nutupkeun panto. Bari suku masih keneh ngaroroncod hate asa teu puguh rarasaan siga manehna nu boga dosa. Dumeh saumurna can pernah kaungahan ku ti bagian kapolisian. Pok ibu kaya rumanya ka paudung salakina. Bari gek diuk siga nu ramoh poe taya tangan pangawasa. Amana ieu hate abdi meni ratu kieu. Naboga lampah naon atuh si Andri teh nya? Pokna setengah haharewosan sabab sieun kadingieun ku Neng Mimin anakna. Bisi namah-namah panyakit ka dirina. Moal pati-pati dipaluru ku polisi. Lamun manehna teu gableg kalakuan jahat meureun. Kapan dia cek polisi ge aya sangkut paut urusan pidana cenah. Lamun nya teh masih Andri boga lampah jahat. Geus kawilang burung we manusia teh nya cul pamajikan teu dikungkung teu diawur. Hayang teuing sia katewa kudu wajib kalawan sina dihukum saumur-umur. Perkara jadi anak kitu jeung incu sasiki piraku teu kaparaban. Balik-balik kanan panjang rumah tanggana anak urang kuriak di bawah doraka we ngajahar rezeki haram. Nyaan teu kapalang nu curug ta si babalak teh. Buat ti samemeh perlu kawin ka anak urang we gableg kalakuan jahat meureun nya. Harita ibu kaya bangun anu gemeseuna keur ka Andri. Lah meunggeus ya ibuna bising kadengieun ku Mimin. Keun bae awal akhir ge manusia jahat mah burung beunang atuh. Da moal nyumput kana lak-laka naga sugan. Paudung megat kana caritaan ibu kaya. Malah terus ngaleos kacai sabab can ngalaksanakeun salat asar. Hari ibu kaya ngoloyong ka kamar nemponeng Mimin ngagero. Aya naon Min? Tanya ibu kaya bari ngadeuketan. Kuping mereka kuping aya tamu bu. Nya saya mah tiluan. Tamu di mana rerencangan Kang Andri? Lain babaturan si Andri itu Cep Dadang jeung Badegana. Ibu kaya ngabohong sabab lamun dibejakeun semah polisi mah ingis reuwasin. Aya naon Kang Dadang ka dieu deui? Neng Mimin talete. Ulin we meureun bari setengah maluru si Andri samarukna geus datang. Kunaon atuh Kang Andri teh kawas teu boga pikiran pisan. Lah keun bae ulah nginget-nginget ulah mikiran diri batur barina oge pikiran nu diri sorangan nyai. Barina ge eueuh hartina mikiran lalaki kitu patut mah keun bae sanajan manehna teu datang deui keur Mimin mah. Moal susah aya keneh ibu jeung apa. Cenah eta bakal boga anak bari bapana eueuh tong leutik hate asa piraku boga anak sasiki teu kaurus mah teu kaparaban. Ibu ge kuat keneh ngurus incu sasiki mah. Nu watak geus we keur Mimin mah ulah loba ting pikiran. Komo kitu Mimin kasebut ngora keneh. Geus geura kacai angguran bebersih mun pengberang keneh. Heug atuh disalina ulah ngalamun ngaluman naon teh? Ngaluman lamun kieu maneh lah pogana barina ge sing laluis ka ditu. Ibu kaya keluar di kamar terus kebat kacai. Neng Mimin harita make kaduga keluar di kamar terus bebersih mani ku cai hanit. Meunang mangnaheurkeun Mang Enon Badegana. Nu keur ngajajabkeun anggota polisi ka imahna pawidarta. Harita kocapkeun ampir ngagayuh kawan si Magri. Paudung keur ngalong di teras pucenghis Mang Enon Badegana. Katingali datang leumpang meni ngagedig bangun rurusuhan. Kabeneran ibu kaya tas ngalaksanakeun salat asar. Norojol ka hareup kalawan ningalieun Badegana geus datang. Tuh geuning Mang Enon geus datang deui amana. Nya meni ngagedig kitu leumpangna oge geuninganan. Temal paudung kalacat Mang Enon unggah. Acan ge diuk acan naon geus ditanya ku ibu kaya satengah haharebosan. Sabab sieun kadengieun ku Neng Mimin anu keur disalin di kamarna. Kumaha Enon aya si babalakna di ditu? Aduh kumaha teu aya tuh. Temal Mang Enon gek diuk dina kursi digireun paudung. Jadi eueuh di ditu ge si babalakna teh nya? Kumaha teu aya tuh. Inung bapana nya rampak araya. Kantenan mari karisa nuju ngadarawung di payun sareng cepodal. Temal Mang Enon pok paudung milu tumanya. Nageus cager gitu pan kamar ieu mah bejana gering cep kodar teh lain. Leres kamar ieu mah teu dawan nembe teh katinggal tos damang kalaya nuju ngobrol sareng ibu ramana. Eta barang jol maneh jeung semah polisi ka ditu kumaha ta inung bapana kageteun temenan meureun nya. Kumawi barang dongkap teh teu naon-naon biasa we neroskeun ti mana-timanana. Nanging sabada tamu nu tiluan nyebatkeun ti kapolisian nya eta reuwas. Komo disebatkeun Cep Andri sangkut paut perkawis dana mah kitu? Perkawa dana naon ari maneh Enon make urusan dana-dana sagala.
Ibu Kayah rada kerun sama Pak Udung mencerong semu kaget. Sumun jauh tamu teh tiluan teh nyebatkeun Cep Andri sambut paut sareng dana gitu. Lain dana atuh balagug siapi dana meureun. Ai sumun eta dimaksud kuang geus. Nyaho namanya teh pidana sih. Mun pidana bener. Aduh hapunten ibu neneng. Sanggeus disebutkeun kitu kumaha indung bapana. Sumun daluaseun atuh ibu neneng komo ibu na mau pias. Heeh keun bae ari di ditu eueuh mangan maneh omatnya. Ulah rek carita ka Mimin yen biaya sema polisi ka dieu. Bisi Mimin nanyakeun mah ti mana anu disebutkeun tadi teh. Nu ngalongok ka cai we kitunya. Jung ka ditu geura ka cai maneh keur ngalongok cai kitu teu nyaho naon jung ka ditu. Geura ka cai bisi kabur magrib. Koloyong Mang Enon ka jero bareng jeung Norojo naning Mimin tas ngaluis keluar ti kamar. Ini edan ini kiat keluar ayeuna mah kumaha damang ini. Cek Mang Enon bari neuteut. Aningan teh pati lieur teuing Mang. Ari Mang Enon tas di mana tuh? Di abdi ti cai nyampak eueuh di tukang. Aduh, lumawi wangsul ti Serang ini. Mang Enon ngabohong. Wah, manya ti Serang geus balik deui. Di wangsul deui kumaha ini? Kang geus wangsul deui semuanya mang kedah monokeun di Serang. Nya manasinakeun Serang teh deukeut. Hari itu Nining, pira aku teh cek uling Serang, kapan teh Serang di Paliwetan su? Mang Enon sura-seuri. Kaos nu lieur Mang Enon mah nya Serang belah wetan. Serang mah di Kulon bawahan Banten. Cek Neng Mimin duanana pada salah harti. Mang Enon ngagigik ceuri. Gigi deh Neng. Mun mah nyebatkeun Serang deh, seri Serang sawah gitu. Sini Serang Banten pergi sawah nih Neng. Di sawah. Panjen abdi teh Serang Banten mendak walohok. Jeung di monya ti sawah meuni kitu geuning meuni. Nya pantes disebut ti Serang teh ti kota Serang da meuni gining kitu. Nya ti sawah gining kitu. Ih nu mawi sun ieu gining sade. Dan teu turun ka sawah ge mung alak ilik we nining sonteng-sonteng kitu. Kumaha pare di sawah di sisi jalan kereta api. Biasa we caricing nih. Nya keur caricing teh mah di mana ya pare lulumpatan anu dimaksud teh kerampak atawa keur-keureuna. Aduh buka tuh nining. Bukan uju bobot, bukan tuh jalan dekat tinggal anu menyen menayang. Nyaho sia non ngomong jeung Mang Enon tak lieur. Cek Neng Mimin ngoloyong ka kamar nutupkeun jandela. Kitu deui Mang Enon kebat ka tukang terus bebersih sababarita geus manjing wanci magrib. Di luar wawangunan geus reup-reupan. Angin ngakelebug muraikeun sora nu azan di masjid nu pernahna teu sabaraha jauh ti imah Pak Udung. Para mitra sadaya. Dikersakeun harita Neng Mimin make ngadak-ngadak jag-jag henteu samodel ka tukang-tukang. Gawena ukur ngarengko di kamar. Tapi peuting harita mah sabada tas ngalaksanakeun salat magrib make diuk di patengahan. Torojol Ibu Kayah indungna tas salat magrib di kamar. Kaluar nyampak Neng Mimin keur ngajentul sorangan bari ningalian majalah. Tah kitu lah sok numpi wae di kamar bari naoge Min. Jadi ibuna regreg ka ibuna ika tingali Mimin beragma ulah samodel ka tukang-tukang. Ieu mah beurang peuting ngarengko di kamar. Kapan ari kitu mah kana awakna matak sehat, matak seger. Kana pikiran moal baluang teuing. Komo make daek kaluar subuh mah kacida alusna ngara sehat deui kana bayina, kana orokna kitu. Heeh, engke bari orok nu rek dilahirkeun maksudna jabang bayi kitu. Cek Ibu Kayah bungaheun dumeh nu jadi anak daek kaluar ti kamar. Heuleut sawatara menit torojol Pak Udung ka kara balik tas di masjid. Gek Pak Udung tas ngoncikeun pantot teh diuk digireun Ibu Kayah tuluy ngagegero badegana. Non, Enon. Kulan, Mang Enon kesit nembalan bari gancang nyampurkeun ka jero. Bari itu teh naon sih amana ini? Cing bang ninyohkeun kopi euy nu lekoh euy kade caina nu dina termos bisi baleuy kajeuna heureul we nu sagelaseun mah. Ulah cai dina termos teu ngeunah euy kopi baleuy teh euy. Sakitu para mitra mun heureul. Mun ninyoh kopi ku caina kirang panas baleuy teu raos para mitra. Benteng cai nu ngagoplak duh. Coba subuh-subuh para mitra cai ngagoplak mah kitu. Eta ngaleueutna para wargi geura ngaleuit cai kopi, pang raos-raosna ngaleuit cai kopi geuranya para mitra. Make pisin para sadaya. Curulung cek kopi teh kana pisin gitu. Terus ditiupan, suruput, aduh sugan mah. Moal aya duana we para wargi. Ka eta komo bagi beli sampo. Ah iya. Kanikmatan di teangan we para wargi mah urang teraskeun di dongeng nu judulna nyaeta Parimen Obor. Para wargi kaum dangu.
Harita para wargi sadaya atuh Mang Enon nyarita deui. Cai enggal kene amanan ini namanya Mang tos naheur teh bi. Temal Mang Enon terus ngaleos ka tukang harita teh para wargi. Rek ninyo kopi keur dununganna samalah henteu dilageus norojol deui. Mawa cai kopi segelas meni ngebul keneh. Kalawan dibakian cag dituna dina meja hareupeun Pak Udu. Anu keur ngeusian padudana ku bako sarta disingan. Ari maneh kunaon bieu teu ka masjid Enon? Lumawi milarian hayam nu jajangkar teh amanan ini. Tos buliteun teh acan ngampi keneh penak-penak sode namanya nuju karakat kuruput we suun kitu. Saket lisung. Temal Mang Enon terus ka tukang deui mawa baki. Kumaha ayeuna eueuh nu karasa dina awak min? Pak Udung kakarananya kaneng Mimin anu keur tong we maca majalah. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Ditanya kuna jadi bapak, ngomongin harita ngejawab. Teu aya nama amang. Puguh namanya ali kaluar ti kamar teh nyampak Mimin keur ngajajan tuul di dieu sumuhun. Hati abi asabinya menibani ngali berag mah ongkoh Mimin mah gering teh sote lain gering ku panyakit biasa gering pikiran. Taina ibu rek tumanya ka Mimin eta kumaha kira-kirana lamun diparengkeun si Andri datang ka dieu. Cek ibu kayah tuluy nanya kana pamadegan Mimin. Maksud ibu naros kitu teh kumaha bu? Neng Mimin marik tumanya bari ngareret sedang Pak Udung ngajongjon ngelepus udud padudan. Nya maksud ibu mana rek terus manya ngarangkep jeung si Andri atau rek minta pepegatan? Buka tuh bu, Neng Mimin teu mere kaputusan nu pasti. Nyarita bari tungkul kalawannya bahkan beuteung nu geus mendeyang. Ari kahayang ibu mah di mana isuk geto si Andri datang ka dieu nya. Tong lo bapak soalan geus we menta diberesan sabab panjang rumah tangga ge percuma cek ibu mah. Saumur-umur jelema kitu moal aya kabaleganana, malah nu puguh mah ngadatangkeun pika nyerieun kana batin Mimin. Teu sirikna jadi sabiwiri hiji loba jalma nu manggihan si Andri sok mamawa awelian muhri lain muhrimna. Saja batik itu salila Mimin dipihukum ku manehna. Geus dipangmeulikeun naon nu puguh mah perhiasan Mimin dijual ku manehna. Alesan keur modal dagang di Bandung, buktina belengles bari jeung teu eucereug. Na Mimin rek ngeunah kitu. Na teu nyeri boga salaki kalakuan anak itu. Batur mah nu kasebut anyaran rumah tangga, pogot kasono, deudeuh geugeut ceuk basa urang teh mah. Teu sepi ku tina harmonis, ieu mah boro-boro ngadatangkeun harmonis. Malah ngadatangkeun picu ancureun kana batin. Geus ceuk ibu mah mending pepegatan puguh deui, komo kitu Mimin kasebut ngora keneh bari kakara boga anak ngan sahiji. Ibu kayah nyarita sangka Neng Mimin pepegatan jeung Andri salakina. Eta kumaha pangemut amanah supados sareng sapogodo sareng emutan abdi. Ibu kayah ngareret kalawan tumanya ka Pak Udung salakina. Ari keur ama manitah moal nyarek moal gumantung kana pikiran atawa pamadegan nu jadi anak. Sabab tadi ge waktu anak urang tepung jeung si Andri teu dititah teu dicare. Ta ayeuna keur ama kitu kumaha pikiran Mimin leuwih ibarat anu nanggung. Berat ecakeun hampang turuykeun. Temal Pak Udung nu hartina gumantung kana pamadegan nu jadi anak. Ret ibu kayah ngareret kaneng Mimin nu masih keneh melenguk bari ngusapan beuteung. Eta kumaha pikiran Mimin atuh? Ibu kayah nanya bari neuteut. Duka tuh bu. Neng Mimin tetep nyebutkeun duka taksiran. Ngarasa bingung ngajawab. Akhirna Neng Mimin beuki melenguk di barungku ngagerendeng nyarita jero dadana. Kumaha pipetaeun aing ari geus kieu. Kahayang atawa pamenta nu jadi einung. Aing teh kudu menta pepegatan jeung Kang Andri. Ari digugu sakumaha kahayang nu jadi inung kumaha pibalukareun engke di akhir mangkan boga anak. Tangtu engke budak nanyakeun bapa. Dibejakeun kumaha teu dibejakeun kumaha keneh. Sajabat kitu kumaha lamun engke budak geus gede hayang milu ka bapana bari leuheung meueun bapana teu boga deui pamajikan. Narajang lamun boga deui pamajikan kana pasti budak teh diinung tarekeun. Ari teu digugu sakumaha pamentan jadi indung sok pieun amek ka diri aing. Leuheung ukur di amek atawa digaleunang kumaha lamun seug aing digitah-ngintah ti dieu. Bisaha aing nyiruru. Nah tu nasib teh kieu-kieu teuing keur kakara mungaran teh boga salaki. Teu kabeneran ngadon kabejakeun nyolowedor. Nepi ka pikiran aing kaganggu. Kasaha aing menta bolongan anu sakira matak ngeunah kana hate jeung kaharti ku diri aing.
Kira aku ari kudu nanyakeun ka tukang ngarang mah atau kanu tukang dongeng di radio. Digana aing nanyakeun ge moal dibere jawaban nu pasti. Paling-paling cek itu mah kumaha anjeun. Bener cek ibu aing teh ngora keneh, umur ge kakaran cak 30 tahun ge kurang. Bari aing teu nguyang, rupa teu katitih geulis ku awewe ge. Heueuh, cetak aing can pernah ka wib salon oge. Cek batur mah aing teh geulis, komo lamun minang ka wib salon. Moal teu rupa aing tamah tegep we. Cek anu ngadongeng dina radio teh mah, mi asoy cenah. Lain ku kitu eta moal bejanya. Nanya tu tukang Andri teh loba nu manggihan sok mamawa awewe ge. Lamun inya teh mah. Heueuh, bari eta nu mawa beja. Nyaho padumukan rek menta dituduhkeun ka tempatna hayang nyaho siga kumaha dodongesna awewe tukang ngarebut lalaki batur. Da moal asa-asa ku aing mah dicakar ke centrungna. Kitu caritaan anu nyayang. Jeroeun dadana ning timbul nafsu make boga itikan hayang ngajorag ka awewe nu reureujeng anjeung Andri. Kunaon ari Mimin ditanya ku Inung anggur ngahuleng nasieun ku si Andri atawa gede keneh duriat. Ieu Mimin sanajan Mimin lesot ti si Andri moal susah keur sadirieun Mimin mah. Sabab Inung bapa aya keneh harta banan teu kurang pakaya boga sanajan ceuk paribasana ukur satala pokeong oge. Sajabana ti kitu Mimin ngora keneh dibubu alus rupa hade tangtungan. Samalah lamun dibandingkeun jeung awewe anu sadesa di dieu, kawilang nyongcolang Mimin teh. Ngan teu we kasebut bentangna. Na Mimin sieun teu payu deui ka lalaki, asa pemohalan pantar Mimin teu payu ka lalaki mah. Ayeuna lesot ti si Andri isuk page toge moal burung aya di nu miharep. Lain ibu ujub atawa reueus dumeh boga awak awewe tegep rupa naon teh boga anak awewe tegep rupa lain. Ngan pasti Mimin bakal boga disalaki nu bari ngajayut kana harkat darajat Mimin. Reka urang dieu anu sadesa jeung urang, reka urang kota pe. Ulah sotenan ka urang leuweung we disebutkeun urang utat. Geus ayeuna mah di mana itu page to si Andri ka dieu deui tong loba catur langsung menta diberesan. Bisi manehna teu bogaeun duit keur meuli surat talak kun ku ibu dibere. Sabaraha ayeuna biaya keur nyerahkeun cenah mana? Ibu awang siga nu emosi kalawan tumanya. Kapa udung nu harita pa udung gawena suraseuri. Lain suraseuri ditanya ku papanjikan teh amana? Ama suraseuri sotena layang sering ngadenge caritan ibuna. Nyebutkeun ulah sote boga salaki ka urang leuweung disebut perambutan. Masak apa yang seuri. Pa udung ngahehe para mitra. Iya, ieu mah saupamana da bari nage teu umum we mu pak teu mupakat kasebut manusia kawin ka orang utan mah. Sabalanya amana? Naon sabaraha teh? Paudung teh. Nya biaya meuli surat talak. Ari ibuna kawas nu lieur nanyakeun sabaraha meuli surat talak ka ama. Nah kira ama geus ngalaman nyerahkeun gitu. Mun ngaran kawin ka ibuna ti keur bujang jeung lanjang. Dan lesot-lesot nepi ka ayeuna urang geus saterutuk kuy. Rek nanyakeun mangka ditu ka si Enon saha manehna kungsi nyerahkeun pamajikanana tuh. Geus paudung. Keur kitu kabeneran pisan Mang Enon rojol maksudna rek nutupkeun hordeng. Tah geuning kabeneran si Enon ka dieu. Bae ka dieu nanyakeun ka si Enon. Pa udung ngareret ka badegana para wargisa. Harita para mitra pa udung ngareret ka badegana. Neruskeun perkawis naon amanna ni? Eta ibuna Mimin nanyakeun ka maneh cenah aya tanyakeun heuleu euy. Perkawis naon ibuna Neni? Mang Enon neuteub ka ibu kaya. Tek nanyakeun eta di surat talak sabaraha jaman ajeuna. Gila ibuna Neni di pasar Limangan mamung sabaraha lah upami teu dapat mah. 100 rupiah bisa 10 gitu. Cek Mang Enon takdiran salah reungi salah harti. Itu panas tarang mah si Enon. Henteu ibuna Neni di serang mau sih. Kumaha Mang Enon matak pikasireun nyabak tarang sorangan. Dasar nu burung naon 300 perak 10 teh Enon. Pangaos salak nih. Kapan tadi ibuna Neni ngaroskeun pangaos salak teh. Mau iseng mangge di pasar Limangan mah 200 rupiah 10 teh. Atuh ketengan di warung mah 50 rupiah hiji mung salakna haceun can kesen tah. Kumaha Mang Enon atuh pa udung ngakei. Salah Menen ngabalieur nyebutkeun ini. Dasar gablek gebir saliwang heueuh. Teu gebir saliwang teh bisa nyaho mah. Kami nanyakeun harga salak. Lain nanyakeun harga salak sa budayut. Atuh nulikeun pangaos naon atuh ibuna Neni? Mang Enon ngareret ka pa udung nu keur ngeh kai kuat ka batu.
nanyakeun eta biaya surat talak zaman ayeuna sabaraha dumeh ceuk amanan yang mimin maneh geus ngalaman nyerahkeun pamajikan. Punten ibu Nining aku kupingan mang mah naruskeun pangaos salak sun. Panggieun amanan Nining gumujeng aduh nu mau jadi mang rada kaget sun. Cenah imutan teh kanggo naon ibu Nining naruskeun pangaos salak. Bade jalan salak teh kanggo tuangeun gitu. Urang naruskeun biaya surat talak. Aduh. Buka atuh ibu Nining da mangge diterang sun. Kapan maneh kungsi nyerahkeun pamajikan lain? Tunggu kan dot nalika manggaduh istri ka urang singkup. Da mina nu ngaran mah ngantunkeun gitu. Teka tahun pruk deh ka urang ieu ka urang lemur singkup kan 7 sasi. Kawit mah mangge bade diajara. Mino kaduh da istri teh kieu itu. Nah, si bungkeung sia aduh aing mah. Aya turad mino diboga pamajikan kawas kana barang hakan we make mino sama enon. Cuma kitu. Begitu naon maksudnya ibu Nining naroskeun biaya ngagali surat talak segala sun. Mang Enon ngareret ka ibu kaya. Nya eta ieu mimin di mana si Andri isuk jaga ningeto datang ka dieu sina tuluy minta diberesan. Lamun si Andri teu gablegeun keur meuli surat talak, nakeun ku kami rek dibere eta dibere, hitung-hitung kami mah ngajual sia dangkal we kasih borokokok ka kitu. Kitu geuning. Mang Enon ngareret ka Nining nu keur tungkul. Upami ku zaman ayeuna mah duka ibu Nining ah mau nguping wartos mah aya kana 100.000 sun duka 100.000 duka 150.000 sun. Jantan Nining coba dipipirakan jadi serang Aden. Lah, Aden nahaon si Aden mah Aden bergejul, Aden borokokok lah. Aing Aden manusia kitu mah si borokokok si bau kebo. Mang Enon seuri. Nah make seuri sia. Sun eja we kebo. Percuma anak kami manyang dia boga salaki kasih bau kebo mah. Moal aya kamuliaan anak deuleu. Buktina ayeuna teh ceureuh ni rea kabejakeun ngagugubug awewe sejen. Nu matak manusia kitu payus disebut teu geujeg oge isina mah. Cing kumaha pikiran mimin ayeuna ibu mah hayang ngadengekeun kaputusan ti mimin. Rek dilaksanakeun pamenta ibu. Ibu kaya nanyakeun deui ka mimin bari neuteut seukeu. Rupina bade nyimut heula we bu. Tema mimin bari can merek kaputusan atawa jawaban anu pasti. Teu perlu dipikir deui cik ibu mah geus semen tadi beresan keurna naon ngokohot lalaki kitu patut. Nami teu ngarasa nyeri, teu ngarasa panas, loba bejana si Andri sok mamawa awewe sejen. Namun samodel ibu nya ge ibu geus teu kuis ieu, diasrak ku ibu mah anu sakitu patut, ngajer-ngajedog di alas banawas ge, di alak paul ceuk bari basana moal burung dijora ku ibu mah. Cek ibu kaya di ditu na mamang panaskeun hate. Mun maksud bade ngemut heula teh sanes bade ngokohot bu mung bade ngemut ya santeuna abdi dipirak kitu. Nah make teu bisa sagala komo kitu mimin dikungkung teu diawur dicangcang teu diparaban. Suljeun kawas ninggalkeun runtah, nu geus dipikeun kajarian, malah sakuduna mimin ngadakwakeun ka pangadilan agama. Ibu awang siga nu ngeukehan sangkan anakna pabegatan jeung Andri salaki. Anu disebatkeun tiasa santeuna teh wireh abdi nuju ka kandungan. Wartosna upami istri nuju ka kandungan teh tiasa dipirak. Nya maksud ibu ge lain ayeuna keur ka kandungan tapi engke di mana mimin geus salamet ngalahirkeun. Sabari si borokok aya loholo ka dieu cenah eta. Lamun si bobolak dina sakitu bulan eueuh we datang matak naon dakwakeun ka pangadilan agama. Na mimin sieun teu boga disalaki lamun pegatan si bau kebo. Talohana ge teu disabelah ibu mah yeuh lamun mimin teu payu deui ka lalaki. Boa meunangkeun luhur kuta gede dunya kanu ganteng leuwih ti manusia bau kebo. Cek ibu kaya menipok deui nyebutkeun manusia bau kebo kami nanti. Geus sakitu wae ti ibu mah jeung kaditu gerang ampi singki berasarena tutup-tutupkeun hordengna kaditu non. Ibu kaya tuluy ngaleos ka kamar sabab geus peuting. Ongkohan paudung geus pangheulana ka kamar dutu lila koloyong nengemin oge. Ngampis ka kamarna bari teu weleh nanangkeup beuteung. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para mitra sadaya, Ari Mang Enon sajeroning keur nutup-nutupkeun hordeng teh make ngegerendeng jeroin dadana. Dipikir-pikir carita anu jadi dunungan. Mun matak pikasirieun we nyebutkeun si borokokok, si bau kebo sagala. Sajawati kitu meuni geus ujub anakna bakal boga salaki. Memang heueuh ketang jeung mimin mah geulis kulit beungeut beuneh hijau carulang. Halis ngajeler paeh umur lah 25 tahun atuh. Kali ngemuntang hideung bang bara di sakambungnya mulai duana we. Nya daek boncenang sumpahna ge neng mimin mah dadau. Saha lalaki nu dikabongroy ku neng mimin.
atuh wae ngawinkeun wae ku aom enon lah di kegereu hayang nyawe lah nya kadu bae enon rek om paase murid ngagalina janinya waktu aom enon alus kulinciran mengelijikan kadu gelis janeng bagus pada kekeh aing kekeh kan miming kekeh teu sudieun ka aing nah panglebarkeun mang mah para mitra misieun nang piraku carogena manggaring Yahud nang mah aduh tawarkeun gitu ka Mang Jaya ieu teu puguh Mang Enon tawar-tawarkeun ka batur Mang Enon teu puguh tuh si para mitra tinggal tu dina potretna sakitu Yahudna nuju gelis ge ayo gelis kene potret satangtung manggaring lancingan ponok mingga gelempong gitu naon cenah lancingan ini kada mun kata mita-mi nuju imut lambai beureum dalima rupi nu kareueut naker dali markah teh ya pendek nama dadawe para mitra katingal teh da potretna ku para mitra nya ai mos digeung cenah ngadon ningalikeun potret ka para mitra sagala tinggal ge moal atuh punten ya para mitra sok guyon sering ngagbanyo ari teu kitu rumaos tur kaum rumaja teh matra humor Mister Pikun gitu nimutan hoyong seueudunya sakieu keneh mangala ti kapungkul ge janten golongan arit koreh-koreh cok gitu utami nama supados mang dipasihan kali mata lahir batin we ku Allah gitu mang ari hoyong banyak itu para mitra sami sareng hoyong senang hoyong teu kirang ku sareng pangan pageuh papan munyak itu mengahin kasebat ilmi masadayana ge ukur gaduh ka hoyongnya para wargi udang toskeun mang Allah nu mang mah popeueuh ka para mitra sadaya nu sanasib sareng mang janten jalmi ali dina nya ngaprihatin ulah bade aral subaha ulah bade ngarasula emutan tak itu kedah sobar kedah tumampi kana kadar tu paminuju sugih mukti hurung nangtung siang leumpang buru berembur hideung ulah pindah pilempangan jange reueus jange adigung-adiguna di mana kagungan harta dunia lujuh laya upluk aplak serang buncir leuit loba duit ulah lali kana jakat ka bakir misi ngabet katalanjuran aing ngeceblek teh manghaning geus tengah 20 itu mangga tu para mitra wilujeng leleson cenah kitu gerendeng namang enon para wargi sanggis nutupkeun hordeng tuluy ngaleos ka tukang kebat asup ka kamar kalawan teu lila sup Mang Enon sare ujug-ujugna gebra lireun nu dipupul bayi waktosna teh dugi ka dieu heula para mitra sadaya carios nyambung judulna Pareuneun Obor Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan langkung tahu bae tarek dina mang dongengkeun dongeng kirang nyugemakeun hapunten nu kasuhun mangga sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios